Kadia cek wah buru kadia naon siapa? ya orang boga rezeki ka manehnya tapi maneh tong ngamukti heula ya Duit di mana ieu maneh? anggar we sia mah kasalah kita Ada, aing mah nyaho babaturan maneh ningan sok marahin jaru ditogel we kitu bisa we duit haram dipake. lain atuh sia geus coba geus ngajual motor babaturan ieu rezeki jang maneh bisi maneh rek meuli kecantikan. Bener ieu teh duit halal. Bener, tong disamakan Aduh, urang we. jeung babaturan atuh sia teh. Kasieun urang mah ningali babaturan maneh meninggal lari aing mah. Kapargoko aing marahin judi togel geus babaturan si Kemet. Bener, ngajual motor babaturan. Bener, tanyakeun si Jupring ke. Sia rek ka mana ayeuna hayu buru naik we. Urang ka pasar we. Hayu buru. Ka teu ka kantong. Sok, buru geuli. Ayo, udah. Oh nah launan siapa deh? Sok. Bisa, Gas. pengemosi wae nya. Yuk, kiri pisan. Juga jadi Nah, si Kemet leueur. Wah, beci. Ida, Oh, sering. Ida, balik video udah buat ham yuk. Ayo, Cek, tapi Cek nu masakna kan apa ida mah teu bisa masak, ida mah mau sanggup hungkul. Ya mah anggar we buat ham teh mawa sangu hungkul. Atuh, Cek. Hujan. Hujan ya, buru aja. Ayo Ida buru, hujan. Ida mana yang nu pohot? Ada siapa eta kenal? Nu pohot, Pak. Teu kan ida mah sabar ngantar ibi. Siapa anggar we, kitu kenang kitu. Kan ida mah sabar ngeceng hungkul tukang angkot. Pantesan mana rapi dan kieu Ida siapa? Ayo ah burukeun kaburu hujan gede. Ya buru ke dieu. Ida, ayo Ida. Kamu goblokin. Iya naon. Ini di gorowan teh teu nembalan. Kerjakan tugas itu. Yang meuli keula alat tulis cuk meuli beli buku. Keur si Erna. Kene piting sobat tugas kieu. Kebe atuh lain sakedeung sabari meuli sayur. Ieu aya urusan. Atuh si Erna naon wae mah jadi bae. Ya kemana hongeur pagadagan aja eta mah ngalablu jeung molor hungkul budak eta mah. Ieu aya rek uruskeun KTP itu warga karunya. Itu mana mejanitnya? Wanita kalau semua. Buru teh ah mun sok ngutruk ulah geulis buru. Si Erna jadi wae. Iya, aing mah boga parawan teh segala anu hiji parawan teh molor jeung ngablu pagawean teh. Wah lain-lain kitu we jeung kitu ngapoe teh. Kegiatan lain. Terus kok videonya kan lieur itu ini tempat yang mulai. Kayaknya kan bae atuh neng ngaranna petugas kuliah mah hayang teh lulus lain. Ya, Sok kenapa? ieu geuning anggar teu sapoan tadi teh ngeureun teu barang lain. Wae anu belanjaan. Meuli tahu cengek, meuli minyak eta we teh si Erna cenah hayang-hayam cenah. Oh, cuma mangkok surat. Coba atap lah. Aja budak eta mah ah, hati lah aku nguruskeun KTP ka desa segalanya. Ada eta kunci itu di luar imam mah. Jadi kada beli. Heeh, sampai makanya. Yo, assalamualaikum. Aing mah cara pek ieu bari cara reudem uruskeun warga sebenarnya mah capek jadi RW teh aing mah. Tapi kumaha deui da geus tugas bae ah ngebangun truk teh rek angeus. Ini bari sideum kieu da. Si Erna di tengah jedog wae aing deui yang aing deui.
marana isu kene isu hujanan isu berkeliaran ida. Namanya Neng berkeliaran di domba. Ih, ida gelis kieu menjadi sebut Oh, domba. atuh meni dianggap serius tuh. Neng ka mana mending pas geus. Biasa di tas ibi belanja. Nah, biasanya kan ku si Ibi. Nah, keperluan heula sih dina. Biasa. Oh, nih geus geulis kitunya. Atuh si marana geus hujan-hujan kieu atuh da. Biasa ka pasar si Ida mah tinggal geus geulis ieu tuturutan. Atuh ayo Engke siang ida ka ditunya. ke rumah. Heeh, atuh Neng. Ya ampun ah, kabur hujannya. Mulanya. Udah hujan gini. Tidak buruk. Dah, hujan lagi. Tidak mah. Duda tahu. Kelakuan si Kemed ku aing meni berangkat diantar pulang tadi jemput geranya. Ieu kun samun balik nya teh jelema teh kunaon naon di itu ngena lumpatan aing mah. Hujan kieu. Buruk ke mana ih? Tidak mah. Dah, ada mana pohonnya sangu? Ada pohon sangu. Heeh, beda mau sama hubur ya. Mana nak kadinya kadit? Lebat teh ngulis Inet. Ah, geuning ngaceudeuh keluar teh. Karek kamarana nya ibu-ibu teh meuni sareupi kieu. Itu sepi di dia sepi di barosen. Bang ngajak kamaranya ibu-ibu gitu. Bang ngajak geus kumpulnya geus tara kumpulan jeung ibu-ibu. Ngajak kamaranya. Mendingan bang ngajak ibu-ibu kamarananya daripada kieu cicing barosen kieu. Telepon hasil kasih. Tarsi mana si Tarsi teh? Nah, dia gila ngangkat gue si Tarsi. Aduh, asal dia visual isu-isu. Aduh, iya di HP asal kesana wae tadi teleponnya sana. Si Markona. Halo Tarsi, Assalamualaikum. Halo Markona. Waalaikumsalam. Meni barosan kieu yuk kamana yuk wang karumpul kan geus lilanya ibu-ibu di dia teu karumpul. Ka mana? Di mana? Kamana we arek nyeblak, arek kamana oge yuk Oh, mending nyeblak lah daripada kemana-mana ulin mau hujan kieu mah. Ini kena nyeblak mau dihareup. Oh siap-siap, kayak di kabaran oge ya. Oh siap, ajakan ibu-ibu nu lainanya. Aku atuh, kayak urangnya di barejaan ibu-ibu nu lain heeh. Siap. Kayak urang kadinya nyamper ka imah. Kan ari geus di kabaran mah pasti karumpul. Kalau mau berapa ini dari imah tidinya ka dieu ngikorowokeun we. Ciri malas nate mau nyampur. Ti urang nyampur wae. Aduh, jeung teh beukingan gedean. Assalamualaikum Markona. Si Ece, waalaikumsalam, diuk di dia. Aduh, hujan begitu eureun. Kak adik kene, aing teu aing ngulang-ulang ngapokeun hujan. Ini tega si Kemed ka aing. Tuh si Markona si Tarsi kenal. Sampirkeun Assalamualaikum ya Oni. Waalaikumsalam. Aku siapa mau kegoblengan mana dia? Isuk-isuk mending ke sana rumpul hujan di pasar. Kenal? Itu bang hujanan. Oke di tindakan gat pinjau. Lu sudah ruas lu isuk-isuk dia dalam pohon berat. Pintar aku juga viewnya jeung pinjol kakak. Gue kan HP nu urgent teh kan set, nomor teh teu kaset, urgent teh saya nomor anyar. Lain dia kan bilang karumpul, di luar karumpul. Iya, oh iya kan? Ya siluang nyeblak. Di sebelah Lu jangan web teh ya. Ngeunah di sebelah dinya. Dah ngasaan atuh ibu-ibu dia kali-kali kayak karumpul meuli geus lila karumpul. mumpung hujan cocok pisahnya. Oh, jaba hujan kieu Ya ngeunah. aing nih kesal dah kasih Kemet geura aya aing geura dia berangkat dianterkeun geura aing balik aing hujanan tadi jemput di telepon. Jalan lain tuh aing. Jemput ya Kemet. Sebelum Pak di rumah tangga tanya rumah Kebon kumaha ih?
Ini mental aku sautik nih sayuran-sayuran mah kelalabeun. Ya si tapi kan perjualan kita di pasar. Kalau maksudna teh mental sautik atau meni Bisa di alam tuh. Kita di alam insya Allah diberi sama bubut orang hari itu dia asa kamana wae nih. aya ieu nyawa sorangan sibuk si kemed hayang nanaon masak itu ieu saya makan seolo daharna. Nya kebetulan we pas-pasan lo. Udah di dalam wae. Kalau biasa gini aing mah jabak kesel geranya si kemed aing ka pasar geura dia nganterkeun inditna ari balik kira aing hujanan geus teleponan tadi angkat ku tega di si kemed mah aing tahu hujanan kieu geura jalangkung lain atau aing teh Beli rupa-rupanya eta sapi teh. Aya we omongan atuh nya. Tapi jebol aing sapi. mata liurkeun tega ka aing teh nyaho aing teh gede ambek saya sama cara mikir geranya kamari ge Neteli sih kebet banget buka pamajikan gede abang teh neteli. kitu we kalakuan teh Kira mending 50 ribu Oh, aya we. Ada ngewe ribut teh nasi saksi. Bos sangaran mana teh? anjing siam nih be Ici ada dah jarang diinget aing ngarang batur teh aing mah. teuing aing si kemet geus balik atau acannya meni itu jabat cara masakeun dia mun sore jadi bejaan we pokoknya bisa Oke ditelepon deui nya. Oke. bisa Bisa tuh saya teh kali-kali kumpul Ici meni. udah sorangan karena pun meni si kemet mah Si anjing. Ini rupa-rupanya ibu-ibu Gusti nu agung. lamun si kemet lewat ka dieu aya kang cabok Aslinya asli. Awas mun dicabok kudu ngapain maneh ngadat. Kayak sore ya, taksi. Nyeblak teh ngarek ayeuna. Maya meni kudu isuk-isuk kan can jualan, can balik si Oke, ulan, Tah ada sugan teh atuh rek ayeuna anas urang teh ngingki beli teh ka dieu. Bae bae sabari ngobrol we rumpian kan panggil dia si Ici gelo. Dieu sih eta mah ribut wae. Geus pusing kok urang imah na deukeut geura hantem we. Ngadenge wae. Gitu. Kemudian deket Ici juga nala liur. Ngada depan si Ici juga. Hey, welcome back bersama Miss Yuna. Kali ini Miss Yuna mau menjadi content creator, guys. Karena Teteh Yuna teh di sini sudah sepi job ya. Maklum di kampung mah jarang ada yang hajat. Jadi Teteh Yuna sekarang mau update terus content creator di FB Pro. Tunggu di hari selanjutnya, guys. hujannya anak si Yuna lain kenaonnya Guys, jangan lupa salam interaksi ya di Facebook Teteh Yuna, oke? Nggak usah sakit cukup ya. Supaya yang penting mah update tuh jadi gampang dimonetisasi. nah meni konen dia ngomong dicari Hey, tunggu udah apa aku teh? Kan ini teh fashion, jadi harus cerah ceria dan menyala. isuk-isuk kene geus naon atuh kenaon eta teh Aku tuh tadi abis beres update status karena Yuna teh mau jadi konten kreator. oh berasa konten kreator nama Jadi harus tiap hari teh bikin update ngevlog diari di mana Terus dimonet, Chan. Chan kan lagi di hari 0 mentakna tongpopo interaksinya. karena naon gitu Miss Yuna meledak. Ayo Miss Yuna meledak ke dunia. Eta follow heula antum. Tahu enggak apa kemarin teh ada SPG abal-abal loh yang kesini. Ada gak nawarin sama kamu? gak ada aku mah kemarin di rumah kan tahu sendiri gak pernah keluar kemana-mana Ya kemarin teh ya jual air gitu katanya bisa mengobati segala macam penyakit. Deh Yuna teh gak percaya atuh. Itu cainya kayak cai biasa, kayak cai yang dijual di warung yang 3.000 masa dijual 50.000 dong. tapi kadangnya kayak gitu suka penipuan ya Iya makanya Yuna teh Kebanyakannya, kemarin teh emosi dengernya ribut sama Yuna. tapi menang nggak Hah? menang nggak Enggak kan kita teh lagi ribut-ribut ada si Ida, untungnya teh ada si Ida, malah si Ida yang disiksa. Ya udah Yuna mah kenapa kebejakan Yanti atau Gak inget Yanti, kirain teh Yanti gak ada di rumah. ayah Yanti mah di mawai tada keluar sok ibu-ibu sok arumpi kan yang serangan ibu-ibu di rumah Ih juga suka digosipin. Padahal sama ibu-ibu teh cenah si Yanti gak ada udah berapa hari kita ada di rumah ya. ada oh kali kamu berantem gitu Berantem dong. Gini toh,
Hei, jangan ini. Geplak sama tangan Yuna berapa kali ya Yuna makin emosi lah. Oh, benar. Tapi si Ida itu menang nggak? Tahu gak? Si kayaknya si Ida deh habis deh ya Seru disiksa ya sama kayaknya dua ya dia. kalau ada aku. Iya. Langsung dijambak di situ banget. Iya, kalau ada kamu mau dia pasti takut sama kamu. Sekarang mau kemana? Pulang ke rumah. Ya udah aku belum kesana dulu sebentar. Ngapain ke sana? Biasa lah. Sudah kudugong. Nanti kalau mau ikut dikasih tahu lah ya. Jangan kuning-kuning terus. Itu menik kayak cai di ini ngambang di cai-cai. Abatan kaget merenya Geus hujan nih karotor kieu deui geus diapel geus. Jeung si Tarsih mi lila di dagon teh jara di teu nyarablak teh nya. Di mana si Tarsih di dagon teh? Bae nungguan dia sabari sadatang. jadi gitu sih Markona teh nya. Ka dia diukeula sabari nungguan batur. Kumaha jadi? Jadi we kan sabari nungguan heula. Ibi aja karena naon nyeluan Yanti. Ka dieu nanti. dari ieu. Jadi Markona? Jadi atuh sok dieu dari ukelan sabari nungguan batur ibu-ibu batur. Kan jadinya naon gitu. Ya we biasa we ibu-ibu kan sayang ruang riung teh ya. Sebelah. Bismillah Udah ada peta. ngajaran. Dia ya nih kawan lain. Ibu, geus karumpul. Si RW. Sugan teh jalan adi nyeblang. Di menornya Bu RW nya. Gini gitu. Geus di desa teh ngurus-ngurus kudu nyari KTP. Tetapi Bu RW meni Neng, geus karumpul ibu neng. Ada naon ieu nya? Bu RW meni menyala pisang. Geus Kalau ngurus taksi ge menyala. anu jangan KTP teh teh diurus-urus sama kuan. Euceun hamil sampai noh kitu aya naon euceun. Iya, kan ECT-nya balik ke dia teh aya perkumpulan biasa ibu-ibu nu lain gitu ya jare bari reuni SMP oge. Masa kamu sedang nanti ayo Kaling ya. Supaya kita mereka dengan duda mun Pak. Sehat duda si euceun. Ada pirang mah. Yang udah mah kayak semua kalau biasa ada si erek gitu. Bisa tuh hayu aja belakang hayu burung. Ya, Kita aya nungguan saha deui teh. Nungguan saha. Mana si yang ngilu sih itu kayak seleksi kita mungun teh. Jadi opatan wae kita. Hayu Ayo antong ngajak lo harese. Bisi hujan deh. Beda si Ulan warungnya. Ulan. Tungguan warungnya. Nya, Mak. Nya. Jadi nih mana jangkung teuing nya. Bisa ini kaharangan bisa diajak ini tanya. Mana meni cedean HPT meni lila ida cangkeum nungguanana jeung hujan deui mananya belum mana teh lila ya meni lami hidangan kosan cangkeul ida teh Itu apa itu teh? Tinggal apa ya tinggal? Sok meni geus kieu sabaraha ieu teh 400 we. da meni geus kieu geus retak kieu ieu na oge Kamu jantan mah? Ai geus butut kieu HP-na oge mah nya harga sakit. Jambret! Ma, jambret! Kubilang jambret! Sepi kayaknya. Emang telepon si Tarsih gerak.
pokoknya malah HP-nya. Ini suka kita nya raten enak. Kela kurang belah dia. Tak berani. Tiga. Si kela ida tong melong ke kamera bi melong na. Sak balik. Langsung kasih fiturnya melong na. Tidak buruk. Teteh mari. Ya. Berangkat jemput pulang dari atas jalan sampai aja. Dibalik pulang datang siapa pohonnya? Nah, sama apa nggak aja? Oh ya udah tidak. Iya, Jabret aja. Tilu. Masih itu sih.